Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui mitra kaum dangu sareng Abah Endut tina acara ngadongeng Sunda. Dupi dongeng ieu dina dinten ayeuna anu baris dipedar bade nyanak judul Nu Ngetrokan Panto, karangan Prayoga Adi Wisastra. Dongeng ieu dipedarkeun ti saung panindeungan, direkayasa sareng didongengkeun ku Abah Endut. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sora gagak hawar-hawar kapireng lak deui. Kaayaan di saluareun klinik ya beuki keung beuki luang. Ge kuring diuk dina kursi gigireun lomari parantineun ubar. Leguk kana cikopi nu ti tadi ngajagrag dina meja hareupeun. Geus tiis kopi teh geurentes kuring. Puguh bae dataya deui gawe iwal tingan hulang jentul. Naet kana arloji geus jam 10 peuting. Waktuna istirahat keur pagawe nu kabagian si peuting mah nah pikiran teh kalah bet beuki lawang ngaran cabang. Bet terus ras inget deui kana kajadian kamari. Waktu jam 11 peuting harita teh can peuting-peuting teuing ngasana mah ku biasa ngalembur jemplingna peuting teh can karasa wayah sakitu mah. Kuring lempang ngadeukeutan mobil celak naik. Dileyeung bae nyupiran kontainer muru ka pabrik kirinding. Nyah bubuhan supirna keur gering, nya kuring nu nyuluran nyelangan saheulaanan mah. Jendela kaca ngahaja dibukakeun ngarah angin tiis asup ka jero. Lalaunan bae nyupiran teh. Keur jejam kuring nyupiran ti kajauhan kadenge sora anak hayam ciak-ciakan. Ih, rai buru-buru nu kuring nguringkak. Da sok kadenge beja mun aya sora anak hayam ciak-ciakan teh. Kila-kilana sok aya ririwa. Nya atawa kunti teh cenah. Beuki lila eta sora teh beuki nong toreng. Geus teu dipalire nu kitu mah ku kuring mah. Jongjon bae nyupiran kuriak cilaka mun hantam mikiran nu kitu mah. Hareupeun kuring kurang leuwih 20 meter lapat-lapat geus katingali aya awewe keur ngajanteng di sisi jalan. Mamake saragam medis pertabangan keur kukupai ka kuring. Sanggeus deukeut reg kontainer teh direm. Pok kuring nanya, tayah sangkaana naon? Punten, Neng, bade ngiring ka klinik? Cek kuring nanya. Muhun Kang, puguh ieu ge bade ngiring numpang. Tembalna teh bari imut ngagelenyu. Ih, rada nyiru ngomongna. Kitu cek rentos hate kuring. Nya teu lila celak eta mojang teh diuk kenceun kuring. Nyari wae Kang teh. Pokna deui nanya. Nya kieu we tembal kuring pondok. Bari galecok ngawangkong kuring sok pirajeneun
Malik netep kamanehna emang nyari eta mojang teh baju seragam bodas-bodas dangdanan basajan tapi teu burung pantes katinggalina ge. Kang, abdi mah bade lungsur di klinik nu payun bae Kang. Pokna deui bari ngareret ka kuring. Oh, mangga. Hareupeun klinik pisan mobil teh eureun. Mangga tuh Neng. Cek kuring bari ngareret ka manehna. Tapi aneh teu aya nu nemalan. Penasaran kuring ngareret ka kenca. Beuh, teh saha? Gebeg kuring ngagebeg. Awak karasa cing sariak. Ras inget deui kana sora anak hayam nu ciak-ciakan tadi. Teu talangke deui samus nepi mah. Berebet lumpat sakalumpat lampet. Penting ayeuna kuring ka bagian tukur di klinik ngan samemehna mah sok di klinik nu ilahar wae tukur teh. Ayeuna mah pindah tugas di klinik nu ngahiji jeung kontainer peti kemas teh disalin rupa jadi rohangan klinik. Jerona dibebenah diisian ku parabotan nu guyub kumaha ilaharna klinik. Ngan bae ieu mah leuwih bonapit, leuwih kumplit tibatan klinik biasa. Ya, kawan tuh klinik pausahaan tambang atuh. Menang hesenaker kuring bisa digawe di ieu pausahaan tambang teh. Tapi da ieu pausahaan kuring memang menang pangaji nu kawilang gede. Dahar jeung mondok mah geus puguhan dijamin ku pausahaan. Jung kuring nangtung kulintingan tepuguh cabak di juru blangkar ka tembong parompong. Di luar teu anggang ti klinik mesin gerinding bangun nu taya reureuhna muntir. Ngagiling batu nu ngandung emas aya kana puluhna nu digawe di eta mesin teh. Nya tidinya biasana nu sok jol-jol pasien teh dimimiti nu kacilakaan hampang nu leungeun landawang ku mesin nepi ka maotna sagalana kungsi kajadian di eta tempat. Kareret ku kuring dina meja aya 3 kaset murotal nu ngarendeng jeung radio tip. Jiga anak kaset teh urut perawat nu kamari di dieu tinggalin meureun ceuk pikir kuring. Mimiti karasa tunduh parelek heai padahal geus nginum kopi bieu teh. Tapi keur kuring mah eueuh pangaruhna. Kuledag wae ngedeng dina blangkar tayohna mah teu lila kuring geus aya dina alam pangimpian. Hudang-hudang soteh sanggeus kagerewahkeun nu sora keketrok. Gancang kuring hudang teu talangke gede kuring ngurupanto. Barang bray dibukakeun teh teu sasaha nu ngalengo ka kenca ka katuhu angger suung. Padahal di luar lampu sakitu raangna diwuwuhan ku lampu nu nyorot di palebah gudang. Jelema meureun heureuy ceuk pikir teh. Teu ieu jadi pikiran keur kuring mah. Keur mah geus teu kuat ku pitunuheun ti tadi ge. Ret deui kana arloji. Heuh geus jam 1 peuting geuning. Tuluy bae kuring leumpang ka juru muru blangkar. Kuledag deui di dinya panon nutup lalangit. Lenggut panon karasa berat reup kuring ngalenyap deui. Pantoh aya nu ngetrokan deui korejat kuring hudang.
saha deui teh boa-boa anu ngaheureuyan deui kitu gerentes kuring gedig ngadeukeutan panto bray dibuka saha deui bae saha kuring ngagorowok rada tarik eueuh nu nembalan ukur hawa peuting nu beuki nyecep kana sungsung balung jrut turun kana tetecean tuluy moreleng ka gigireun kontainer anggar teu kasampak jalma hiji-hiji acan antukna cat kuring unggah deui ka rohangan klinik asa teu kaharti mun jalma nu heureuy matang tu kadenge sora lompat nage da ieu mah taya sorana taya jirimna estuning gaib kuring boleh hemeng nya terusna hate mimitis habil buruh breh sangkaan teu pararuguh pamohalan mun keketrok teh jelema ih boa-boa jajantung beki ratug bulu punduk meringkak deui hawa beki keung karasana awak luut leat ku kesang nah aing teh bet sieun kuno kitu kuring neger-neger maneh sanajan kasieun beki ngagalaksak tapi da kapanasaran mah tetep jangkaru kema ku aing rek dideuketan sia gerentes teh bari nutupkeun panto laju ceuleuh diantelkeun kana eta panto awahing ku panasaran mun aya nu kaketrok deui ku aing rek disurungkeun sakalian panto teh jero pikir nya teu kudu lila ngadagoan dan taparah panto teh disurungkeun satarikna tapi plos panto teh ukur nemberan angin ningali kitu kuring teu talangke lumpat muru ka gudang nu teu jauh ti dinya sanggeus cunduk babaturan pada nyampeurkeun hari weus-weus kunaon maneh teh sis cek si Wawan sobat dalik kabeneran sarua urang Sunda itu tembal teh tekebat itu kunaon si Wawan beki panasaran itu aya nu keketrok nepi ka 3 kali tapi ditempo teh da eueuh sasaha euy cek kuring deui bari ngarenghap ranjung geus ayeuna mah reureuh sok we di dieu sare eta mah nya nepi ka isuk kuring teu tibra sare da inget wae kana kajadian nu tadi peuting karandapan harita isuk bari mumuluk kuring jeung si Wawan ngawangkong soal kajadian nu kaalaman tadi peuting mimiti nama kuring ge teu nyangka nanaon Wan tapi sanggeus ditempo nepi ka 3 kali eueuh sasaha ya tidinya kuring teh jadi keung euy cek kuring nerangkeun ka si Wawan si Wawan kalah ka seuri nah bet seuri euy lain da geus biasa atuh di klinik eta mah geus biasa teh biasa naon Wan geus biasa di tepungan kuno kitu mah wah wani sumpah sarua kuring ge mindeng aya nu ngetrokan panto mah hari kitu mah meureun kieu cek beja mah di klinik eta teh kungsi aya pasien nu maot eueuh kunaon cenah mah awakna sabelah kagiling ku mesin kompeyor tuluy dibawa ke klinik eta tapi teu katulungan nya nepi ka maotna aduh pantes we meureun kumaha kuring mah sok nyetel merota mun kebagian si peuting di klinik eta teh oh jadi kaset merota nu di klinik teh nu maneh euy tinggalin lain ngabejaan ti bareto atuan jaba sapeting deui tugur di klinik eta teh
Cekuring dibarungku paroman pias asa seenggah rek jang harepan peuting nu bakal karandapan. Cag